Sampurasun. Gampes. Bade ka mana ya? Ah, bade ngalangkung kan. Kieu euy. Damang. Alhamdulillah. Tos laminya teu tijennya. Alah. Kieu mang euy. Wayahna kaula teh kapancenan kudunungan da ieu teh sok sanajan jalan umum ari teu kaperhatikeun maanger teu kaperhatikeun. Tah jadi salila-lila aya jalma nu ngalewat ka ieu jalan teh nyaeta kudu mayar pajak jalan keur ngomean ieu jalan geuningan ruksak wae panacan diomean ge panacan euy diomean ge teu sabar mun rek maneh mayar heula galak diomean ku aing kadea bisi begal kade heuh oh jadi dewe kudu mayar pajak kudu mayar pajak sabaraha teh pokoknya mah sakur-sakur anu dibawa ku mang sok pasrahkeun ka kaula dina waktu ayeuna engke disetorkeun ka ditu ka pusat ka ditu oh gitu heeh tah ayeuna dewek teh cenah majar teh kudu mayar pajak heeh mana maneh sertifikat izin memungut pajakna bisi ieu mah hampura bisi pungli ari pungli teh naon eta pungli ngeunah dengan dahareun di warung eta mah puli euy ari puli maningan ari urang ari keur gering tuluy cager sok aya babaturan nga-SMS semoga cepat puli eta mah puli atuh juri pulih eta mah pake H eta mah ari pulih mah tetangga urang ninganan tukang laden eta mah olih atuh eta mah olih ari olih mah ya dengan olih samping eta mah oli eta mah oli nah jelema teh garoblog teh ngomongkeun oli samping ari oli samping mah aya dinganan poho sia nya heuh poho teu nyari sia mah heuh kudu mayar pajak tah mana sertifikat izin maneh memungut bayaran pajak aya di maneh euy ya oh urang mah maneh ditanya ke maneh urang mah da milu bawang ieu mah supaya bisa dahar we engke heeh urang mah tidak urusan seperti tah ieu jelema nu cek urang tadi kulunu teh kukulunuan kitu tah eta kukulunuan moal poho ge mah nya akang leres tadi nu kulunu kukulunuan tah eta kulunuan tah eta kukulunuan heeh kaula da kaula ge ieu teh ngemban pancen ngemban amanah pikeun ieu ka masyarakat ka rakyat yen urang dina waktu ayeuna teh kudu ngabogaan pola hirup bersih jeung pola hirup sehat sabodo teuing urang mah teu apa kanu kararitu nu penting mah beuteung seubeuh pake pageuh eta we urang mah patokan rakyat mah eta heula nu diana paseuh nya Kang ya Allah selamatkanlah hamba dari godaan nunggus ya Allah mung jika kemari deui ya Allah geus mucerak teh garing deui ya Allah nepi ka ayeuna garing keneh can dikucerakan deui kudu mayar pajak jadi urang mah nu penting mah teu apa rek aya virus corona virus bangbung virus tai virus naon teu apa urang mah nu penting mah urang mah beuteung seubeuh urang mah ari halal kumaha halal mah paneuri nu penting mah beuteung seubeuh aing mah oh gitu heeh miluan atuh asa rame da korsea sia teh ai kaula masuk lamun bener aya sertifikatna maneh meunang izin ti lembaga naon maneh naon mungut pajak sok kaula rek mele keur pajak keur ngomean ieu jalan ari eueuh mah moal punten we punten ieu mah nya punten ieu mah moal we abi mah nya ada ninganan ti dieu teh jauh pertahanan sipil perjalanan juri kitu teh mah tak kitu wayahna kudu bayar pajak moal bayar moal waduh nanya siapa
Lamun maneh mung mayar pajak dina hartian hayang silih sangarepan jeung kaula. Marukanan aing teu wani meureunnan. Heeh. Lawan da bala. Juri ka isugan wani sia teh. Heuh aing bisa baladna di tukang. Alah. Damang Kang. Alhamdulillah cager euy. Syukur damang mah abi bade premios layer rusuh. Bade ka mana? Ka ditu. Ka itu ka mana? Ah ka ditu we. Bayar heula pajak. Oh gitu? Heeh. Kayak sekedap atuh abi nyeuna keur atos. Mangga saya diatos pisan. Kada bisi kabur euy, urang dijaga di ditu. Heuh sok. Anjir aing eleh euy. Gelo tenggelan nasi cepot luar biasa eta teh Den euy. Heeh. Aing mah moal sieun sok sakumaha badag wayang baka eleh ku aing jeung dalang-dalangna. Nangtang ka aing. Berat. Sok aing mah moal sieun. Nah, make kudu sieun teuingan. Aing masa kumaha gede wayang, erek dalangna rek wayangna ku aing mah dilahap naha. Ngomong teh sieun ka dalangnya. Teu aing mah sok kaluarkeun dalangna ayeuna. Bener eta teh. Sok. Ari sia nangtang aing. Wani sak aing. Ngomong naon sia teh? Wanianan sia teh. Sakumaha gede dalang mah eleh ari sia. Teu ku aing mah teu hirup sakehet.